para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Lukas. Dina hiji poe Sabat, Yesus tuang di imah salah sahiji urang Parisi anu kapandang. Anjeunna kacida pada ngarawaskeunana. Sabot kitu, aya jelma nyampeurkeun ka anjeunna. Suku jeung leungeunna barareuh. Yesus mariksa ka guru-guru agama jeung urang Parisi. Saurna, "Kumaha hukum agama urang? Ngidina nyageurkeun dina poe Sabat?" Maranehna teu ngajarawab. Tidinya eta jelma teh ku anjeunna dicepeng terus dicageurkeun. Geus kitu dipiwarang indit. Anjeunna ngalahir ka maranehna. Kumaha lamun anak atawa sapi aranjeun tigebrus ka jero sumur dina poe Sabat? Moal waka buru-buru ditulungan? Maranehna taya nu barisaeun ngajawab. Ku Yesus katiten aya tamu-tamu anu paheula-heula nyokot tempat anu utama. Pok ngalahir ka maranehna. Lamun diondang kanu hajat kawinan, ulah ngadiukan korsi kahormatan. Boa teuing aya ondangan sejen anu harkatna leuwih tibatan aranjeun. Bisi kieu ceuk pribumi ka aranjeun. Ngalih, ieu mah haturan juragan anu. Tangtu kaisinan, tur kudu diuk di tempat pangtukangna. Nu matak ari diondang teh mending milih tempat pangtukangna. Sangkan ku pribumi diangkir, sae ngalih kaditu kapayun, langkung raos. Puguh bae matak naik darajat, kapandang ku tamu-tamu sejen. Sabab saha-saha anu ngaluhurkeun maneh tangtu dihandapkeun, jeung saha-saha anu ngahandapkeun maneh tangtu dijungjung luhur. Geus kitu Yesus ngalahir ka pribumi. Lamun ngondang pesta dahar, beurang atawa peuting ulah ngondang babaturan atawa duduluran, atawa babarayaan atawa tatangga beunghar. Maranehna mah puguh bae bisa ngabales ngondang. Jadi eta kahadean anjeun teh kabales. Jadi ari pesta, nu kudu diarondang teh jelema-jelema anu mariskin, anu caracat, anu lalumpuh, anu lalolong. Geus tangtu eta kahadean anjeun teh jadi berkah ka anjeun. Dan nu karitu mah pimanaeun bisa ngabales kahadean anjeun. Nya Allah anu bakal ngabales eta kahadean anjeun teh dina poean dihirupkeunana deui jelma-jelma anu haradeha teh. Salah saurang tinu dalahar di dinya ngadenge Yesus nyarios kitu teh mihatur ka anjeunna. Tada teuing bagjana dariuk dina pesta di karajaan Allah. Waler Yesus, aya anu nyieun hajat gede, ngondangan rea pisan. Sanggeus hajatna geus rek ngamimitian, nu rek hajat teh nitahan bujangna ngahaturanan para ondangan. Mangga sarumping, parantos sayagi. Tapi nu diarondang teh paturut marenta ditawakup. Ceuk nu kahiji ka bujang. Hampura bae, rek ngilikan kebon kakara beunang meuli. Ceuk anu saurang deui. Hampura bae, rek nyoba sapi 5 rakit kakara beunang meuli. Ceuk nu saurang deui. Teu bisa datang kakara tas kawin. Ku bujang teh ditepikeun ka dununganana yen kitu. Dununganana kacida ambekeunana. Tuluy ngomong ka bujangna. Geuwat kaditu neangan nu sejen, ka jalan-jalan jeung gang-gang. Nu miskin, nu cacat, nu deog, nu lolong, sina daratang ka dieu. Bujang geus datang deui. Bebeja. Parantos juragan, nanging aya keneh tempat anu kosong. Dununganana marentah deui. Neangan deui kaditu ka jalan-jalan gede jeung simpangan-simpanganana. Arajakan ka dieu, imah kami sina pinuh. Keun jelema-jelema anu diarondang mah, saurang oge moal aya anu disina ngasaan susuguh pesta kami. Hiji mangsa
anu naluturkeun ka Yesus ka cida lobana. Anjeunna nyoreang tuluy ngalahir. Saha bae oge moal aya anu bisa jadi murid kami, kajaba lamun leuwih berat ka kami tibatan ka bapana jeung ka indungna, ka pamajikanana jeung ka anak-anakna, ka dulurna nu lalaki nu awewe, jeung ka dirina sorangan oge. Saha bae oge ari embung manggul salibna jeung nuturkeun kami moal bisa jadi murid kami. Upamana, ti maraneh aya anu boga maksud nyieun munara, tangtu diuk heula ngitung-ngitung piwaragadeunana. Hayang nyaho naha duitna teh picukupeun atawa moal dipake nganggeuskeun pagaweanana. Sabab lamun duitna teu cukup, munarana moal anggeus. Semet bisa masangkeun pada mena. Lamun nepi ka kitu, tangtu pada nyaleungseurikeun jeung ngaromongkeun. Ieu jalma ngadegkeun teh ngan bisa ngamimitian, teu bisa nganggeuskeun. Upamana deui, hiji raja anu baladna 10.000, kaluar rek ngayonan raja sejen anu baladna 20.000. Eta raja tangtu ngijir heula pikuateun atawa moal lamun terus ngalawan. Lamun geus kataksir moal kuat, tangtu ngirim utusan ka raja lawan meungpeung lawana jauh keneh. Ngajak badami sangkan ulah jadi perang, katut jeung menta syarat-syaratna. Maraneh oge saperti kitu. Lamun teu ikhlas ngorbankeun sagala rupa, moal aya anu bisa jadi murid kami. Uyah teh hade, tapi lamun upama asina leungit, taya jalan bisa asin deui. Kana taneuh matak teu hade, dijieun gemuk teu bisa, tinggal miceun. Pek darenge lamun baroga ceuli. Sakitu dawuhan Gusti Allah.